malam ieu urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi urang patali jeung kelahiranana sekaligus wafatna. Lahir Kangjeng Nabi tahun 570 hiji Masehi. Hijriah tecan aya bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah ku Son'a dipimpin ku Abu Rigol pasukan bergajah nu endeg ngahancurkeun Baitullah. Ulah kaget Baitullah deuk dihancurkeun teh memeh Kangjeng geus deuk dihancurkeun.